kumaha lamun ieu pausahaan anu haram aya oge nama bisa nyeunang gitar di sisi mana aya pabrik gitar jadinya nama ngitungan bata teu bisa 1 2 3 4 5 asal tas 5 besambilan hese tak ngitung teh teu daekeun bisa bae ngitung teh tapi pas menekan teu bisa disarua bae ngombalian apa ngombalian lah hese asal ngombalian kuduna ieu teh 50 jadina 90 rugi supir tapi aya pabrik gitar nyana bisa nyeunang gitar bisa ngahua nyaon teh sia ngahua kalau baheula ngahua sekarang Jakarta naon dua humahum dia humahuna nyeunang gitar lo bisa haram pertama alatul yang tulikeun masalah materi pangaosan urang tentang wajib napakah. Wajib nganapakahan si bata ka anak di mana anakna miskin teu boga gawe. Dibalikeun deui atawa bapana nu miskin wajib anakna napakahan kanu jadi bapak. Datang ke kudu dijual harta nu aya jangan apakahan bapak mun gawe aya dijual moal kabawa pae ieu kabeh. Tukene bapakna aya dijual jual tanahna jangan apakahan anak. Sanajan berbeda agama urusan apakah mah tetep bae berjalan sebab eta mah urusan kemanusiaan. Kemudian wajib kanu bisa usaha kudu usaha neangan jang napakah nganapakahan diri ulah ngarepotkeun ka batur urang kuli urang ojek urang kuli panggul ngabeca jadi keni kabelah dieuna dagang jeung sajalan kumaha lamun boga jang sakadar kacukupan dahar anak susah-susah nama ngan aya jang dahar mah wala tajibu lima likin kifayat itu wajib kanu jadi bapak nganapakahan anak da aya jang sakadar dahar mah kitu kene anak ka bapak susah-susah nama ngan jang sakadar dahar mah aya teu kawajiban si anak nganapakahan bapak kitu kene wajib nganapakahan kanu usaha anak susah ngan gawe pabrik bapak wajib nganapakahan dahar minum kan jadi anak lantaran anakna digawe atawa bapana digawe ngabas saya teh anak wajib nganapakahan bapak sanajan susah lantaran bapak boga pagawean nu ngahasilkeun jang sakadar daah diatur ku agama seperti itu la tajib wa tajibu li fakirin gairi muktasibin jelema fakir beneran teu bisa usaha bisa usaha bae sapasakali beneran kizaidna lumpuh wajib ku bapakna dibere nafkah atawa bapana nu fakir tuluy teu usaha lumpuh deui anak wajib nganapakahan kanu jadi bapak atawa termasukana lumpuh keneh itu gering bapana fakir kemudian teu usaha turuk-turuk si bapana teh gering bimarodin wajib anak nganapakahan bapak nu gering terus napakahan sati-sati di samping dahar jeung minumna deui oge itu urusan katabibanana
Hayang dibawa ke mana? Kewajiban anak. Bah, kula dia ngogoler bae kurang pugua bagai saminggu. Ya, tinggal ini. Gering bener apa mah gering. Bah, itu orang ke dokter. Tuh kumaha siapa apa. Orang kadima kegelam mah obat mah jore. Dah. Bagus-bagus ayang enggak usah ada kasih kau mahal kau aja jutaan dah. Akhirnya mereka gelam. Azan aing kegelam memberen macam ada aja. Kalau anak tuh gitu. Ulang teting we dibawa ke gelam. Masya Allah. Saralan ke obatnya. Obat darah tinggi diberi obat emah. Aduh, tebarere kontras. Itu kewajiban gitu. Atau anak, gering anak nate. Hidayat upaya, jaba, sebogana naon, fakir, terus gering. Kewajiban kolot ngurusan anak. Bawa ke dokter, samping dahal jeung minum. Nah, oke, urusan-urusan kesehatan anak. Nah, itulah aturan agama. Yang mau dipakai ngareuna. Aya ngalayan tetanggana Pak. Saminggu teu kadeuleuh gugung ya. Haji uncan ka dokter. Ai anak. Lah, boga anak ku boga anak. Hitung boga anak sabaraha aya 12 mah anak. Geus anu ngalayan encan. Encan anu ngalayan jasa. Iya, tieu mah kumaha gangkeun anakna. Teu kaur ka beuli. Di kantor teh anu di pasar teh adin saja bana masya Allah eta bapak gering anak teu kaburu ngurusan bapak ya Allah ya Rabbi eta lain saya tiga tanu sekarang itu bapak dikira berbakti nak kana jadi bapak tah etalah wajib kanu fakir teu bisa usaha wajib dinapakahan mun lumpuh atau budak atau edan nu kamari teh ijindul wajib kawalina amru sabir alal iktisab idza qadara alaih lamun anak fakir budak leutik ngan geus bisa digawe mah saeta bapak wajib nojokeun anak supaya usaha abet kaharupna teu hese. Mun dimodalan teh mah dimodalan ku urang usaha tas ya usaha atuh nya. Ya atuh lamun teu usaha mah hararese. Nah ieu ku urang dijejeukeun atawa dibawa ku urang ka dulur urang boga material. Waalaikumsalam. Ieu teh saha? Ieu pugu anak ieu. Atuh pasantren teh sakola teh jaku fakir teh ieu mah ditikeun bae di dia supaya bisa kana ngitungan-ngitungan tenteng atuh hitungan-hitungan bata atuh ai bagus atuh alam dia teu bagus atuh batana tadinya habekeun eta teh jogeun taliti supaya jangan mandiri pas gitu teh masya Allah diatur ku agama walil walihan musagir alal iktisab idza qadara alaih geus saeng ku anu minggeus nyana bisa dahar ti hasil dirina hasil usaha dirina kumaha lamun ieu pausahaan anu haram aya oge nama bisa nyeunaan gitar. Di sisi mana aya pabrik gitar. Jadinya nama ngitungan bata teu bisa. 1, 2, 3, 4, 5 asal tas 5 be 9. Terus gitu baca mangga. Asal tas 5 9 kita gedek ese sagena. Ya urutna sarua bae. Ngaringkelna. Di situ bae teh ngaran ge sekolah. 5 genep 7 gitu 5 9 sekali wate beres dipecat sampai 2 dipecat itu rugi tukang batu atau rugi nu meuli saya bayi bahasa tak ngitung teh teu daekeun bisa bae ngitung teh tapi pas menekan teu bisa disarua bae ngombalian apa
Ngembalian lah hese, asal ngembalian kuduna ieu teh 50, jadinya 90. Rugi supir. Tapi aya pabrik gitar, nyana bisa nyeunaan gitar. Bisa ngahua, naon teh sia ngahua. Kalau baheula kalau ngahua. Cek orang Jakarta naon, hua naon hua. Hua humahum, ya humahuna. Nyeunaan gitar lo bisa haram pertama alatul lahwi. Atau ya nama lantaran hirupna di Karawang, jadi nyeunaan kendang. Misalnya tak ulang jadi tak nyunan kos itu tak bisa nyen kendang ada tulawi itu haram atau hanya cicing di Bandung ya bisa nyen nu kitu nan kadang-kadang bagaimana nah jangan dia saja aduh gusti awal kalau tak lama eng berarti tenyahoan kan kangarana isi banyak biola berarti osok benar. Ayo langsung dia naon ngaranna. Panen sok nonton golek berarti kan. Aduh. Tak eta bisa nyen kos kitu mah haram tak digawe nu kos kitu teh haram. Lamun nya digawe di alat lagi haram. Ku aya sakitu hasilna dia tuh haram. Petanya sanajan bisa digawe ngahasilkeun duitnya leuwih tidak wajib baik kolot nganapakahan ka eta anak sanajan anak bisa digawe di paharaman model kos kitu sebab eta mah haram. Eta gugur kewajiban kolot tetep bae supaya rapi anak teh ulah ngadahar barang haram. Haram tah digawe di halatul lahwi. Termasuk lamun di minuman keras. Haram. Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal haram. Jadi kesimpulanna lamun aya hiji anak digawe di tempat anu haram, haram hasilna. Anak haram hasilna berarti gugur kewajiban bapak nganapakahan ka anak sanajan anak mampu ngahasilkeun jang napaka dirina tina usaha haram. Elektronik mah teu haram tama kumaha ngagunakeunana teu mutlak. Nu mutlak haram mah alatul lahwi. Alatul lahwi mah alat khusus idopat alat kana lahwi idopat ditaksis. Jadi alat khusus paranti nang nineng. Itu beda ngomong jeung sia mah. Ajeng tantri mah lain deui lain kitu ngomongna. Aduh, eta aya idopat ka alat lahwi, alat didopatkeun ka lahwi, didopat ditaksis. Jadi berarti alat khusus pikeun nang nineng. Teu bisa digunakeun kalau salian nang nineng. Andai kata gitar digunakeun kurang pakai zikir mal bisa. Mal bisa da kumaha atuh ngagunakeunna tah. Piul teh nu kumaha aing nyorong ngaran teh rupa teh piul. Digunakeun pakai lain heuheuyan teu bisa. Suling digunakeun lain pakai heuheuyan teu bisa. Eta ngaranna alatul lahwi. Setiap alat nu digunakeun khusus pakai heuheuyan kos kada itu eta ngaranna alatul lahwi. Haram sama ari kitu mah bangsa speaker ieu mah lain alatul lahwi lantaran ieu mah bisa digunakeun pakai ngaji. Ieu mah ngan sakadar muka biru sot ngagedekeun suara make alat lantaran geus darurat. Lamun urang teu make suara, teu make alat speaker, teu make alat sarua jeung deuk nuar kayu teu make golok. Teu bisa. Alat mah berarti kumaha makhlukna. Kumaha nu di alatanana geus hubungan alat jeung makhluk begitu eratna. Jadi berarti lamun ieu alat pengeras suara hubunganna jeung ceuli. Saeta teh aya urusan istima. Geus kadengena kumaha ye ku urang. Kadengena ieu mah ye mun ieu alat digunakeun pake ngenekeun ngawih ku urang. Nu kadenge ku urang suarana suara ngawih-ngawihna ge ngawih teh aya nu meunang. Ngawih teh anu halal. Ngawih teh cek urang mah nyanyi ngawih atawa nyiir eta anu meunang. Menang tapi halal, mubah. Ngawih, mubah. Aya anu haram ngawih teh.
Nu mana nu mubah? Ngawi ieu nu mubah. Jangan ku tulis ya ye, aing geus ngawi ye. Nu halal abeh nyararaos ya. Ya. Tola'al badru alaina. Eta ngawi lain. Halal. Ngawi ya teh mah lain. Eta ngawi teh. Aya nadaan. Aya nada ngawi teh aya rap. Rap kan aja. Aduh, Masya Allah. Assalamu alaika zainal anbiya. Ya assalamu alaik. Eta ngawi ngaranna. Mubah halal bahkan sunah. Ngawi siapa situ? Coba lamun kurang tadi lagukeun. Assalamu alaika zainal anbiya. Ya assalamu alaik. Assalamu alaika asqal asya. Ya assalamu alaik. Udah ngetres ya kadang. Eta kos gitu teh ngawi. Eta mah sunah halal sunah menurut aliran ilmu tasawuf ge nu kitu teh sunah bahkan. Naon sebabna bisa narik kana hate sehingga cinta urang tambah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya anu pikeun ngaalatan ilmu alfiyah. Wala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa. Eta di pondok kalau pakai gundang kan digunakan tapi dangdutan tolong udah budak. Ini tidak alfiah, itu tuh toko irama. Beres. Saya tetap mubah tak, ini tadi mas sunnah hukumnya mubah tak. Fahilul ladzi kamat wa atas yadun munirun majurun di malfasa. Nah, itu nu begitu mubah. Ayo haram. Yang itu anu haram mah begadang jangan begadang. Aduh, udah kita kenal. Oh, mau nyaritakeun asmara mah haramna leuwih parah. Tuh, geus kanyahoan urang nu mana nu sunah, hayu ngaji mah nya urang tuh nu mana nu mubah, anu mana nu haram. Urang nyanyiikeun make bahasa urang tapi nyanyiikeunana nyanyiikeun tentang perjuangan Kangjeng Nabi halal, mubah. Nyanyikan kurang nu dijanjikeun teh perang Uhud, perang Badar pan dinyanyikeun teh kuari mah teh disiirkeun. Teu naon mubah. Atawa siiran-siiran anu mengarah kana ngabangkitkeun batin, boh resep, boh semangat, boh sieun. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan ngadamel abdi siiran. Siapa teu bisa ibu kos kitu mah. Sebab lain diwikan begadang deh ya. Ayo kita sebab bisa ta. Yang luka ditunda bangsa orang sujail akrot ya. Masya Allah. Eta siiran neunang teman nggak bahasa urang, tapi nggak bangkitkeun nah. Model siiran-siiran gentur. Karangan mama loba bahasa Sundana nyaritakeun rukun wudu, rukun salat. Padahal mama itu tuh di Bandung teh aya siiran Sundana, mama Gempakri aya siiran Sundana. Eta menyaritakeun rukun salat atawa bapak kolot kula Abah Haji Agrat mau boga siiran tauhid. Eta ini bisa jilid terus 2 jilid. Ayat tata siiran tauhidna teu naon make bahasa Sunda. Terus itu tanya nih. Ada orang nyanyian heruan tapi eta orang harus bacakan banyak kos itu ya. Eta urusan nyanyi. Nah, ini mah alat lahun. Alat khusus ikan lahun. Hari itu mah speaker. Nu ngaharamkeun speaker tanpa bisa ngaji. Can, lantaran nya anak teh teu nyakeun ieu speaker teh kun naon takrif dan naon. Mantap. Dijelas kebelah itu nanti tetep naik mal beres ngan kararesena munazorohna teu nyaho lebah. Geus kulantaran teu nyaho lebah nu taslim padahal geus sabaraha kali nu ngaharamkeun speaker teh elewet dalilna tapi teu daekeun taslim berarti mah lain munazoroh kebelah itu nanti bisa mujadalah bisa mukabaro dosa nanti teu dilawanan kuari mah kieu. Lah sabodo teuing geus nyana-nyana urang-urang kumaha hidayah ti Gusti Allah bae. Lamun speaker diharamkeun, golok bisa jadi haram. Mun golok diharam speaker diharamkeun berarti kacamata ge haram.
Eta alat mukabir. Lamun ieu alat mukabirus saur, lamun ieu mah kacamata alat mukabirun ningali. Mah ngobrol jeung siapa aing mah. Aduh, masyaallah. Panjang gitu dongeng tentang maka itu keur cerita permasalahan digawe di pabrik alatul hawi haram, lihat tuh hasilna ge haram. Atau orang jadi satpam di Jakarta, jadi satpamna, jadi satpam didinya merekna aya wujud tirat, non urut ijat urut. Ari di luar nama wujud, non urut ijat, ari di jero na urut. Hanya jadi satpam na haram. Nah, bos gitu teh. Balik tempat-tempat haram atau duit nanti. Andai kata anak digawe di nukas gitu, bapak tetap wajib nganapakahan kado jadi anak lantaran haramat bisa ngajamin karena napakah diri. Wa ilam lakul gai muktasidin lamun pengucapkan orang bahwa sifatkan gai muktasidiah surabian qadar alal kasabi walam yaktasib walam yakun kama zakarahu. Lamun tadi mahil tadi hiji jelema fakir kemudian teu bisa usaha kemudian muriang boh lumpuh atau gering biasa atau budak atau edan wajib dinapakahan kudu jadi kolotna mun anak teh mah warimah bukanna kumaha lamun aya jelema fakir kawasa nyana lamun usaha bisaeun teu pangadegna sehat tur temuriang tenaon. Zaid anak si Umar gagah waringkas telumpuh tesetruk tegering mau usaha bisaeun jagagah ngan teu usaha doang. Fakir teu usaha padahal gagah ieu wajib dinapakahan apa henteu. Kudu jadi kolot. Anu tadi mah ayah hiji anak susah kabeneran teu bisa usaha numantuk teu bisa usaha lantaran diri negeri atawa lumpuh atawa manehanana teh kitu edan atawa budak leutik can mampu usaha eta mah wajib ku kolotna dinapakahan. Kuari mah aya jelema susah jasad hese dahar anu luar biasa ngan jelema mah gagah enak luar biasa. Kan nyahoan seteratna ya lamun nganggo sakinta tengah suatu wahara jasa sama jelema wahara jasa komo lamun rangda mah 2 kintal kiri kanan sakinta gagah jasa geus. Nah hasilnya nana teu muriang teu naon sehat teu muriang teu gering teu edan lain budak ngan susah ngan teu daek digawe mumul jasa wajib apa henteu dibere napakah kudu jadi kolot nah ieu bermasalah ya. Ieu loba jasa di lembur urang kok sadari loba jasa ya. Nah ieu di dia diatur fa aqwalun maka sababarakal ternyata ayat 3 kawal kahiji sanuha tajibu mutlaqan lil asli wal far. Kalau kahiji tetap bagus nama wajib dibere napakah baik. Mun anakna nu mumul model kitu bapak wajib nganapakahan. Mun bapak nu mumul model kitu anak wajib nganapakahan kanu jadi kolot. Wajib bae teh mah mun anak nu susah kolot wajib nganapakahan kanu jadi anak. Lamun bapak nu susah anak wajib nganapakahan lu kanu jadi kolot. Nah make jeung wajib segala rupa padahal manyana mundur li annahu waqtahu lil insan ay kullifa qaribahu al kasaba mati sa'imali. Menurut pandangan agama mun anakna susah bari mumul bapakna aya gablek bapakna teh bapakna mana teh gablek asana Inggris eta.
bapana goblok. Tanah ayah, warung ayah ngan anakna mumul. Wajib baik bapak nganapakahan anak lantaran harta teh teu bakal dibawa balik ke kuburan. Harta moal dibawa balik ke kuburan jeung jore jasa cek pandangan agama bapana sakitu ayahna hartana kujana dicekelan bae anak terlantar jore jasa teh menurut agama. Atuh mantakna babarengan bae jah hakikat nama eta harta teh lain nu bapak nu Allah Subhanahu wa ta'ala. Keur ngaji mau bener-bener. Bener oke bener. Salah cenah teh kiai teh. Balik bae ka imah dipentak ku anak. Elola. Sia, beda gawe. Kitu tah. Atawa ku ari mah bapak susah jasa. Beneran disaeun mun digawe mah saking ngaringkuk bae aing ngarokok aya di Samsung. Waduh. Cek anak bapak atuh ulah di Samsung kalau bae kalau sayang hangit kalau mah. Atuh hangit ya paksakeun dia bapak mah digawe. Tetep aing geus sia boga mobil aya di sia motor aya di sia keur gagah main nya teh bisa mah di Samsung acan ka aing. Aduh, ieu bapak parah. Deh, pokona mah. Ayana sia teh beuseuh bahaya aing nyaho dia. Wah. Keur susah teh ngadalin di budak teh. Nah, tetep bae menurut agama sanajan kolotna gagah waringkas teu daek digawe padahal mampu lamun digawe jang sakadar dahar dirina mah tapi janana mumul teu daek digawe anak wajib bae nganapatahan kanu jadi kolot. Antara naon harta moal dibawa balik ke kuburan nomor kahiji nomor kaduana jore amat anakna sugih bapak datang ka teu dibere dahar-dahar acan cak pandangan umum ge ambu tasik teu kira-kira ambu daya ambu anta ambu ya sih bahasa Melayu naon coba ambu ayo anta ngeunahan Sunda mah aya ambu segala. Nah ieu teh jore jasa cak pandangan umum teh jore jasa. Ieu anak mah boga toko, anak boga mobil, anak boga perusahaan, tapi bapak hiji bae ge tah atau jeung emak datang ka teu bisa dinapakahan atas jang naon eta. Jore jasa tah. Anu mantap, wajib bae anak nganapakahan bapak. Sana bapak moal digawe datang. Balik ngaji ngeudaing ngeus. Moal digawe makan anak bae. Tungtung namanya nadi jauh ente, anak nganapakan ente, bisa pakai di jero imah nya ente. Kumaha Pak? Biaya atuh. Neangan udah mahal-mahal atuh. Neangan udah mahal-mahal atuh. Sisi jalan bener gitu. Karena iyalah masalah anu bergulir di urang matak temetkeun ngajina abe urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunya wal moal kebal hirup di alam dunia teh moal kebal jasa anak ieu loba ai kolot maka anak geus teu dicaritakeun tama loba jasa anu dedehnya ieu jang anak itu jangan mun dibeja mun urang ngadengekeun kolot teh itu mah disawa jang anak. Ai itu jang anak lain jang sasaing mah geus teu, padahal mah sawarna jang nyana ieu. Ngan tetep anak bae kat pake tatagenan. Tapi lamun anak mah ieu barang beuli cilok jang kolot. Teu bisa mah ditawar deui jang kolot lain, kolot ieu nah ade ge pahe. Sareng itu teh anak teh tadi Cikupa mah teh. Asa ngomong saja tuh jang kolot. Mun kieu mah ngeunaheun jasa urang eja meuli sawah deui jang nabi, ai geus cukup. Tapi pandeuleu bapak sugan bae, ai bapak, ayah, deuleu-deuleueun mah kajenting kena tentrem ibadahna, nyana mah teu meunang digaweun ka aing mah teh mengaku dong, tak diakukeun jang bapak, anu ngurusanana ayah, hasilna los kabeh jang bapak, deuk kumaha jang bapak bae geus. Sarang ka anak mah kos kitu teh. Sarang. Oh, cenah. Oh. Geus kanyengerian ka jeung duku wae takwana. Masya Allah. Iyalah masalah nu bergulir di urang ge nya.
besi urang jadi bapak, besi urang jadi anak, pas urang keberan ngaji ye warid tinggal dipakai baik. Anak terlantar, ulah datang ke terlantar, urang teh bapak, nah jore jasa, ulah cak Gusti Allah, cak masyarakat ge umum artina. Eta bapak sakit sugihna anak meneh ese jasa ku korep repot dur pasal teh bapak. Jang naon neuleuh umur moal kebal deui bapak mah ambuan ge embun-embunan na. Geus bau kuburan nu sabenerna mah. Tapi eta luar biasa berat teh jasa mere kanu jadi anak teh. Eta kolot teh ieu mah mere ge jang dahar. Ai itu mah mere jang hura-hura. Bapak ge deui ai sia ieu kamari bulan kamari ban ku aing dibere 10 juta ieu geus mere deui bae minta deui jang naon. Nah, nyawa sorangan pan kula mah bergaul. Ai sia bergaul naon? Banggeus ulah nyawa pokona mah kula mah yang 10 juta deui kela. Teu kela ku aing nyawa. Ulah kudu nyelidik bapak mah mere ka kula ja aya ieu kela ai. Deuleuh heula ka sia. Bapak ku koret aja saya mah sebut koret ge. Deuleuh heula. Waduh barang kagelam teh keur main sodok di gelam. Masya Allah, di Pasir Gadung ayah dia main sodok-sodokan, di lembur deh. Ya Allah, ya Rabbi. Baheula main sodok di Kuta di Grogol, hari di Gelang ayah, di Pasir Gadung ayah. Atuh kudu nama kulurah di eueuh-eueuh. Eta anu main lagi lurah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aduh, pekerjaan kiai nyahoan bae, atuh lain nyawan aing diundang nyalateun. Naik mobil angkot dari jadi main bola sodok di Pasir Gadung. Innalillahi. Komo tama di gelam emang parantina. Terus lamun di gelam geus eueuh anu sok udang dibeuting asana tama disunamikeun ku Gusti Allah. Di gelam sakali deui sia nyaraho ka lembur gelam. Cilok oge aya deui. Aduh, nganu Cilongok mana main sama orang Cikupa. Tungtung nama kerja sama sama berarti. Saya cerita gua di mana saya tinggal sedih nabe orang lembur keayaan kos itu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Jelema anu deus ka Allah pandalan kitu teh sedih saha nu sok maena saha nu ngayakeunana. Tungtung namangan bisa ngadoakeun ka Gusti Allah. Mudah-mudahan budak dibalikeun hatena dina teu bener jadi bener. Lantaran urang make kekerasan jeung kekuatan kuari mah hese jasa. Salah seutik polisi. Ulah-ulah naon Noel. Pajar ngagebug bae. Geus hese jasa. Hukum teh geus eueuh bejang dakwah. Jang dakwah. Masya Allah. Urang nampiling anak laporan ke polisi, kurang kena sanksi deh, isi negara dan jadi naon. Kesegelah, kesitu bah tinggal, nilai gitu, kagusti be balik, mun, aduh kan sepanjang jalan lo baca senu gitu. Bisa tinggal ulah kemana-mana, ngadoa lantaran yang mana ambalah. Gaul kahiji, gaul kedua almarhum mutlaqon dilarang keras memberikan nafkah andai kata anak susah bapak sugih si anak mah teu gering teu setruk teu muriang mampuhun mun digawe gaul kedua mah ulah dibere ku bapana naon sabab listigna ihiti kasabihi angeri lantaran nyanamun boga kadaek makbul boga kadaek bisaeun sabenerna jang sakadar dahar lantarannya na bisaeun gawe jang sakadar dahar bapak ulah bakal mere kajuda di anak dan antep tegelana diwarak wae saeta lantaran gagahnya atau bapana bisa gawe bisa gawe, tapi tidak gawe. Ya sekadar benagarakan tangan kan menjadi anaknya. Menta. Ulah diberi, yes, anak nahulaman. Diwaral datang ke mana, ya lantaran bapak teh jag-jag waringkat. Mojek, bisa, macul ya, bisa. Segala rupa bisa, tapi kadaek doang. Nah tetep baik ulah, waka diberi. Kena mandiri hirupna. Lantarannya, nah diberi tanaga tubuh si Allah. Jadi gunakan tanagana Allah.
tersepentisan ke jelema anu dibere kesehatan kagagahan ajunya nana menta tak goreng jasa goreng jasa tak kai paminggu we ka dieu teh loba nu menta dideuleu sehat walafiat teu bagus ulama mun teu bagus lah di pasar menta di jalan menta ai kitu mah tadi Tangerang teh nu sok menta di dele kurang sukuna bener-bener buntu leungeunna ge buntu atau boga penyakitan. Nah, itu mah wayahna urang karunya sekadar dahar mah teh beres. Hari ieu mah gagah kumisna boda deui. Kumisna gede, teman-temannya tawa. Ieu betul bagus sama kos itu toko bagus. Menta kos itu. Termasuk kiai ge cek ahli sufi mah kiai nu sok proposal eta adalah kiai penghinaan terhadap dirina. Lantaran diberi ilmu nyana tapi nyana menta kabat proposal telepon menta ngaran menta cek ahli tasawuf mak lain kiai Allah nukos kitu teh kiai dunia jadi ulama masuk asupna masyaallah ambalai atuh ulama masuk diberi ilmu ku Gusti Allah ulah sok menta hayu bae amalkeun ilmu urang praktekeun terus tak baru ka Gusti Allah urusan kos kitu nanti kudu menta engke ge dikocorkeun ku Gusti Allah asal urang geus dipake karido ku Gusti Allah moal kata ulah sok aya gede-gede segala boga majelis bagus segala boga pesantren bagus ulah kudu hayang-hayang kos kitu geus bae bari ngaji rek digerakkeun ku Gusti Allah aya nu mangbangunkeun majelis tinggal alhamdulillahirabbil alamin aya nu mangbangunkeun pesantren alhamdulillahirabbil anu mangbangunkeun masjid alhamdulillahirabbil alamin ai kudu menta jeung proposal komo ka pemerintah mah lain ulama akhirat tapi ulama dunya ulama su mun dibahas jero teuing mah disuka teh ieu kok kitu eta ikut dari menta teu meunang nu boga ilmu nu boga tanaga nu boga wawasan sehat jelemana menta dikutuk ku Gusti Allah nomor 2 alman ubat laban listiglaihi dikasabihi anggari mampu digawe ulah teu digawe mampu usah ulah teu usah wah ka dibere jadi sama kontroversi antara kaul kahiji kaul kadua berlawanan cek tadi mah bere bae secara mutlak cek kadua mah ulah bae secara mutlak tinggal kaul katilu dari itu bisa ada yang kaul orang mah tinggal ngadengikeun doang yang mundutan bae. Kalau penting ada uduk aja ngurung mare. Hubungan aja tukang uduk malulu. Bazalihu tajibu li aslin la far'in. Kawal katilu wajib nganapakahan kanu jadi bapak tapi teu kanu jadi anakna. Oh. Jadi nomor katilu mah ieu teh siga tengah. Awal kahiji wajib bayangan apakahan reka bapak reka anak secara mutlak. Awal kedua ulah secara mutlak. Awal katilu mah tafsil. Lamun nu miskin bapak wajib anak kajen kukumah ge nganapakahan bapak bah. Ngabana kebakan apakahan bapak. Tapi lamun anak anu pakirna nu miskinna iya bapak tekudungan apakahan kadu jadi anak wah sama ngorak kene budak kene make jeung mumbul ka bina-bina tuh gitu tetehnya cara nganapakahan di antara kaul nutuhun panghebat nu mana tuh salisu awharu kaul katilu kaul adat iyalah didukung ku sababaraha dalil setelah tafsir bes urang nu katilu nu hebatna jadi kesimpulan anak kuari nu paling hebat teh andai kata aya anak susah ai jelema nama jag waringkas dibere tanaga jeung kasehatan ngan teu daekeun digawe bapak ulah waka merek kanu jadi anak heula wah supaya daekeun digawe besi ka dituna engke teu daek digawe engke anak mah pan keluar deui merjal deui ai dihitung ke 17 ayeuna na ngaringkuk be sakumaha besok ngaringkuk teh sakara lain toh Bandung teh sok ngaringkuk be tuh saya nyarang bae Pak kabayan segala eta kok kabayan tuh dongeng kalau baca si kabayan insyaallah
Tapi lamun bapak kuari mah. Lamun bapak nu susah na padahal jak-jak waringkas tetep bae anak wajib bae nganapakahan ka bapak lantaran anak mah ayana sabab bapak. Ini sebudang diwarah-warah, ulah ge ngomongna diwarah bapak aing gua tambok. Jare amat ngomong ngawarah bapak. Anak, bapak ngawarah anak. Sedang da bahasa bapak mah geun, gua ngolo ka dibere diwarah heula kenal. Daekeun, menekan jina sudangna diwarah. Bapak mah bahasa gitu pantes. Anak mah kan dia dibere-bere. Diwarah gua bapak aing. Nyawa coba datang ke mana tuh, berapa bulan bapak tidak di Jawa Jasa, kan jore tak bahasa gitu. Jore tak kok gitu tah. Manggani di urang mah kok gitu, ngawarah bapak. Anak, mung diwarah ku bapak, bapak warahkeun anak. Anak lah ngomong lah ngawarah ka bapak. Dia tibalik bahasa. Tibalik. Iyalah nya, geus urang nu jelas sama kudu usaha. Ulah eureun salila urang beuki keneh sangu. Salila urang beuki keneh sangu mun daharna sangu keneh usaha kecuali mun daharna geus batu. Setu teu usaha. Jangan lawan atuh, emang teu dahar. Batu aing mah daharna. Siapa nu siapa bae. Itu batu nang di mana? Di jalan badan bener. PU ge hendak aingnya kota. Sajanya hasil korupsi ieu lah bukan diharan apa kuai. Orenganan PU mah geus leuwih ti heula ngadaharan batu. Sarungkan gua di gitu. Aduh, masyaallah, Gusti. Nah gitu guys, kurang lamun dagang, usaha nu bagus, ulah datang karena hasil tinu haram, lantaran hasil tina perdagangan nu haram, hasil tina digawe nu haram, hasil tina usaha nu haram, tengah gugurkeun napaka mun anak ka menjadi bapak tetep bae ambek haram mah teu dianggap. Dianggap mentak make kasokanan inget ka dongeng abah bae, abah mah baheula sok ngadongengkeun sababaraha kali aya Cina di pasar Kemis, dagangna dagang endog bae, embungeun nya nama dagang kotok, istiqomah endog bae. Endog bae nya nama geus batur nu dagang kotokna. Ikeun nu dagang kotok ge tah baheula mah geus bae kotok bae, embungeun dagang bebek. Geus batur nu dagang bebek. Nah, tukang bebek ke embungeun dagang soang soang. Jadi ngarangki geus kapange di pasar teh solo tukang endog jeung tukang kotok solo sebab teu silih. Tukang kotok jeung tukang bebek solo. Tukang bebek jeung tukang soang solo. Ai kuari mah bebek dingan, kotok dingan, endog. Abong-abong boga modal tuh wabe, just disebutna ge market super. Super itu masih segala aya. Tarasi aya di dinya. Meakeun batu. Jeung teu meunang sleding-sledingan dina usaha mah kalau sok dongeng dina kitab da. Jelema kakak adi ibadah bae ka Gusti Allah, magahan ngejah bae taduaan kakak adi. Ai praktek ka peladina lantaran ikhlas dan bagahan ngajina akal isu-isu bae aya orai mawa duit sadirham kahadap teu mana ke orai lumpah cokot ustad meureun itu namanya saudara ke isukna deui aya deui orai ka dieu mawa deui sadirham mau bisa cukup tah nyana magahan ngejah jadi diberena ku orai gitulah kekawasan Allah subhanahu wa ta'ala nyana bertafakur be kakak adi duaan ya urang alhamdulillah aja sanajan murid ke urang bapana teu perhatian ge urang mah ikhlas je tapi Allah maha kawasa ya orai nya urang cukup ya malah asal leuwih ti cukup ieu mah jadi dirham teh pan uang emas masyaallah tepat gram lalagan kan ieu sedengkeun gua di pan 400.000 jadi lamun opat kali opat sabaraha tuh aduh sapoena sakitu leuwih ti cukup cek cenah ieu urang dikiriman ku Allah melalui orang saminggu sabulan mulai kakana orang pasti mawahan telepon ieu nya ieu meureun ieu harta karun teh dituna. Kajen guku mah ge aya ieu di dituna ieu loba jasa. Urang teh angmeu ka ditu ieu ka puhuna. Jelema teh kok kitu bantah. Jelema teh kabeh kok kitu tah.
begitu udah orang dibere jadi bawahan teh pasti itu teh langsung ka bosna urang ka bosna bayu. Eta ulah kosok itu aya dihandap bae. Geus teh dihandap deui tukang ukur teh ulah sok hayang wau jeung bos. Ngarangki jadina henteu silis lady. Cek adina ulah ka geus urang tak kieu bae dicukup urang ikhlaskeun bae lah. Geus aya-ayana bae tu dikiriman ieu geus alhamdulillah ku Gusti Allah gitu. Orang lamun terus kapuhuna mah di mana ieu nya pasti harta karun kajen gogo malah ingat ka menteri golong aja ieu. Dengan harta karun bang, menteri sih kos gitu. Dengan harta karun. Nih, sakakana tetep aing mah ieu pilingan yang kita yang gak ditu sebab pasti no buat jasa jeung loba jasa. Urang aya dikiriman jadi tiki mah pan cukup jangkar doang. Ai ka ditu mah kapuhuna ku urang teh bisa nyugima. Bisa beli mobil, bang, yuk, bisa kawin deh, enggak itu deh. Sekadina ulah, ini ikhlas baik, bisa diberikan Allah. Biasa tuh isi tedek mah, aing baik ada itu. Begitu isuk nadit orang yang ada datang, diintip punya nakam, mana ilmu empatna orang, kursa, terus dituturkan, bener ayah anda pun tangkal cari. Gol kan. Pada amat itu. Waduh, bener ya mbak Didi. Wah, orang ini yang ngaringkel, benusuk ngiriman teh didinya teh. Ngaringkel, salah ngaporai. Ngomong, ndek mana sia? Caknya nate, cakakana teh, ngikula mah ayangnya, oh iya unggal pa dikiriman, di mana teng ulah sok ayangnya, hong geus bae sia mah aing diparentah ku Allah, unggal poe ngiriman sia teh lantaran sia ikhlas, cak orae teh ieu, geus ulah kudu nyokotan ti dieu, ieu mah geus nu aing, cak orae lain nu aing teh dititang urusan ieu ku Gusti Allah. Lobana sabaraha teh cak ulah nyaritakeun lobana sia teh kapae moal beak ieu. Loba jasa ieu mah ieu diandap bentang caringin, geus bongkar ge kun hudang deui pentang caringin. Bangun adi hudangkeun deui ku Yusuf Kala ieu. Tah. Emang kitu meureun dongengna tanggal caringin mah nya. Ngan ora joreja asa pan eta, nyantok pan ora ieu. Cek sakarang ngaranna cek kakana dan teu kula mah aya nyawa bae. Lah, dia lain aya nyawanya nu cokotnya aya nyaho. Ceknya nanti, jangan cari coklat, bahaya siap. Bahaya bertarung cekakana, penting mah hasil bahaya tak. Ulah cakorete dikiriman aing teh ieu, dikiriman ku Gusti Allah teh teu sangarangan, mun sia tambah ikhlas aing ngiriman deui ka ditu. Ya aing teh ieu teh ngadekeun ku Gusti Allah, kuari mah kakarak tadi hamdal sebab ikhlasnya seutik. Kalau mau ikhlas yang gede, ku aing dikiriman mah di 2 dina. Lamun sia ikhlas jasa kakarak dibikeun kabeh. Lantaran ieu mah aing menguji keikhlasan sia ku Gusti Allah. Akarak tadi dirham doang, tingkatkeun teh ikhlas sia. Teu bisa. Cekakan angel ka sugih. Akhirnya mau ka monggol kakana teh kadinya. Gelut jeung orae, jak iket aku jut teh. Hulu orae bensurul, marah orae. Lantaran orae sancap gede, sedop. Tinggal adina bayi kakak balik ke mana? Teknya ieu kakak, aduh. Kapangi di tangan-tangan ada pun beringin. Di mana sia cak orai? Ente kula mah dek yang kakak sia. Kakak sia geus pae. Kunaon tuh dipaehan? Bomen ngalawan ka aing. Emang kunaon? Nyana ayangeun ieu, ayangeun harta nu ku Allah dititipkeun ka aing. Nah, kulantaran maksa atau otomatis aing teh teu bisa ngalepaskeun lantaran ku Gusti Allah titah di kitu nan garangar dirasa tah bae pokona mah kudu dijaga bener-bener tah bae nu kadinya kudu dilawan akhirnya pasti itu tah eta kunaon bun cunur ieu ku kakak dia palu ulu aing bun cunur tah gara-gara mah eta tuh kula mah ampura bae sia aing moal naon mah ora ge moal naon ora teh moal naon. Yes, bawa kan ditunggu sih di bambu, dikubur. Tadi nanti kiamat, Yesus nasib kakak. Datang deh orang, hadir hample. Kerai, ulah kamu mana lah nak? Ngobrol lah. Itu orang itu tim sukses kan berarti kan. Coba can paham kan beri jelas kan bego aing. Aduh.
Majero-jero aing ngajelaskeun nu kieu mah. Aing mah dina kitab sia awas ya, pajar Golkar itu lain. Ngan aya persamaan doang. Cek adina teh kula ieu sabarang kehilangan kakak. Kula teu bisa diterus. Cak ore teh kehilangan kakak. Aing ge sarua bae. Aing inget aing ieu. Kasia aing karunya lantaran kasia teh kapan kehilangan kakak aing ge deudeuh jeung nyaah kasia. Aing emang teu karunya cak ore teh karunya sebab dia kehilangan kakak. Tapi aing ngaca cak ngabun sunur gede jasa aing greget kakak kasia. Cak adi emang sok ngaca ulah lo ngomong. Aja ore ge ngaca ore kana. Aing ngomong teu bun sunur ngomong cenah. Tah, ayo kita cakap teh, geus ieu mah tingkatkeun deui cak orai. Pokona asal ditingkatkeun ieu sia, aing pasti dikiriman deui. Kiriman nu leuwih gede deui cek Gusti Allah, tambahan meureunana. Geus. Ih, si orai ngeunna mah atuh magahan ngaji bae. Saya teh orenganan eta siloka dongeng wali dina kitab kos kitu teh siloka. Ai asli nama kuari ieu. Ayo magahan ngaji bae. Ayo bae si ikhlas. Udah sok kayaknya kapuhuna ka dieu. Segala jadi tim sukses, segala kiai, segala proposal. Eta teh keur ngadeukeutan orang. Kiai lamun ka pamarentah berarti kiai keur ngadeukeutan peurah orai. Asal geus dicop bae ku peurah orai, ngagoler kiai. Ngagoler, mantak kitu di ditu geus ngagaloler kiai, di kulon ngagoler, di wetan ngagoler. Makanan modal segala. Eta sebagian aja tingkatkeun ilat eta teh hakikat kabeh Gusti Allah dikiriman sahaja lemah nu maca Al-Qur'an ngahartikeun ka Al-Qur'an ngembangkeun Al-Qur'an dijamin ku aing cek Gusti Allah dijamin hayang meuli kapal udara ge ku aing teh dijamin sia Gusti hayang sia ngarasakeun naon kitu ngaranna naik kapal dibere ku aing sia minimal kapal nu di kamar sia we heula tumpakan. Tuh. Ya panjang kalau mun disurahkeun mah kok kitu jana. Itulah dagang ge sarua. Lamun urang keur dagang ulah sok aya nyaho kapuhuna. Urang masuk inti teh bosna di mana ieu? Bosna di mana ieu? Aya nyaho ka bosna, ditoktok atuh ku bos. Ditoktok ku pegawai kos. Kotok tunggu nama ka bos datang teh nyana ngagoleh teh dipake. Teh udah sok make sliding tackle kos itu. Kalem-kalem aja ge wayah naik ye. Wayah dengan sendiri. Nah, komok nu magahan ngaji mah tingkatkeun ikhlasna sesuai jeung ikhlasna bakal dibere imma langsung di dunia wa imma jaga engke di yaumul kiamat di akhirat. Ulah osok ngadeuketan orai lantaran perah kata didu. Sanajan tangkal caringin lobah duitna ngan nu ngageugeuhna orai. Asal geus sedok ku orai atawa dicakik ku orai, dipacok asal kena perah orai ngagoler kajen hukuman. Ngata Kiai Golkar mah kena perah. Kena perah namanya. Ye, dua iba dongeng sama saya sana. Kos gitu jadi tanu dak arang deh. Asal muka Golkar bae padina santina 100 tinggal 10. Himah eueuh si kiaina. Lantaran tadi nama gahan 100 kuari jadi 10 teng baralik bae lah. Kesel mama. Mama teh ngojek. Ngojek. Eta teh berarti kena perah orai Golkar. Ya. Katu menang sliding-slidingan tentrem baik lantaran geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.